si anjing suka aing lain jalma edan nu burung anak dagangan aing diacak-acak si Bagong anak kadal. Ini parah nih. Bang Imok. Cek. Kudaon. Aku mau setor. Aduh, lagi meriang. Oh, lagi gering. Ya udah tuh. Isukannya omat lamun geus cager. Setoran deui heuh. Wah, benang we di bobodonya. Dasar tukang Bang Emok. Padahal mah tidak meriang. Enakeun kieu bersantai. Ih, apaan sih? Diam, aku lagi selfie. Hari ini kita jalan-jalan ya, guys. Diam, ih, ganggu aja orang mau jalan-jalan juga nanti sore. Guys, kita nanti meet up di mana? Diam. Ganggu aja sih. Apa sih? Bawa buku dan pulpen. Aduh, aing malam mingguan ya. Pisan duit dana ieu ngan aya 300 perak. Aduh. Aing nyangan duit ka mana ieu malam mingguan ek mau wewe. Si Besti. Besti ka mana Besti? Ada kalapang. Duh, aing tulungan heula ya, aing sakedeung pokona mah ya. Engke diajak urang tuh ke mobil. Wah, Tah, ieu mobil aing kurang 500.000 aing duitna. beli mobil iya. Wayahna aing nyelang ke ku aing diajak tumbak mobil uang piknik. Bener sih ya. Bener uang ojek jeung aing piknik. Aya 500.000. Benar. Aya. Bener tapi aja. Bener, aing ngeka duitan mobil. Aduh, aing kurang 500. Nah, aya apa namanya? Anjir, bener the best. Bukan the bestnya, hatur nuhun nya. Kayak ku aing ngajak piknik, heuh. Ke telepon ya. Heeh, siap. Menang aing jeung malam mingguan ti mana we ku aing katipu si Besti. Mang Dadang, ada mobil iya jadi dibeli ku Mang Doyok. Sanu ngajual, Neng. Oh, tadi saurna dipeser ku Mang Doyok. Tadi teh nambut atis kabi 500.000. Da kirang nyariosna. Iya mobil orang ngahadean uang ke bengkel. Ibu yang ditila. Ke bengkel ieu merek dihadean. Wah, Mang Doyok ieu menipu. Beli naon, Kang? Beli ini HB. Alhamdulillah. Sadayana ya, Kang? Iya, semuanya. Oh, marangan teh pas ngelarisan pisan ieu teh. Diborong sadaya ya? Iya. Alhamdulillah diborong sadaya. Bade naon deui? Sadayana eta? Ini juga Boleh. Bade ka mana, Kang teh teh penting-penting teh? sana, Kemana? sana. Oh. Ini juga. Oh, sadayana? Iya. Alhamdulillah. Ke hiji-hijinya, Kang. Ini Boleh. ini Boleh. Rezeki nomplok ya mah euy. Rezeki nomplok ya mah euy. ini Ya aing kedatangan naon teuing. Alhamdulillah rezeki naon teuing ge urang penting-penting menang rezeki euy di borong pedagangan uing. Ewa sekedap dibungkus ya, Kang. Bade naon nih?
Abang, Badai pesan naon Kang? ada es teh manis anget. Oh, siap. Naon sih Kang? Es teh manis anget. Iya, es teh manis anget. Ayo, yuk. Wah, aduh, ya, Kang, aduh, punten ieu teh di teteangan, di kamar teh. Sok kalian teh mah bener mah. Di teteangan ti kamar ieu geus kawali ka. Aduh, geus sok kalian. Aduh, nah ieu di terewak kieu ya. Ya kunaon Kang di terewak kieu pan ieu kejar aja di abi. Punten Kang ieu teh ya. Ieu teh bener pasien ieu teh pantai ya. Kieu tarirang ieu teh. Punten bisa mah diberi rawat ieu teh kalabur, ieu teh kalabur. Es teh manis anget. Aduh, si anjing sugan aing lain jalma edan anu burung. Anak dagangan aing diacak-acak si Bagong, anak kadal. Jangan diacak-acak burung edan. Acil di mana sih teh nu lupa bernyit na aing ngeun pusing. Ya kamari mandi dia loba mang. Acil. Mang Dadang deui nareangan beureun tuh. Wah geurean rek. Sorangan ku aing ieu engke ruaskeun amun ka dieu. Siap, mang. Nyari pakai di tuat nyari pakai di nyari pak. Ngadau. Aing rek nyumput heuh. Engke lamun ngaliwat. Eta ge nya. Hoyakeun. Oh, majana tuh coba gararing suluhna jang ieu jang belum lauk. Ah, pan ieu ieu na loba ya aduh. Tah. Oh, ieu jang eta na ngawurungkeunana, Pak. Heeh. Acing. Nah itu kakek ngadudukan di dinya. Wah, kecilakaeun. Eta anu kakap krukut nanaon. Naonnya? Ah, turungan heula teh dudukan di dieu. Lumayan yang ngawurungkeun sama gararing ya, Pak. Mana kemang? Ya, oh, curing. Masuk ngadoyok teh mah ngagawean aing. Wah, hati-hati. Masih gawean anu teh ngapain untung teh sangat hunsan apa. Mang, panggieunkeun, Mang. Iya. Ada sabaraha? Cih, nah nanyakeun ka urang pan Mamang nu dagang ge. Oh nya. Pada campur kumaha ya? Kumaha Mamang wae, urang mah geuwat geus lapar ye panggieunkeun. Oh, nuhun. Lada. Nah nyoteuing ngapan encan ngadaharna ge. Iya, abi mah naros karesepna akang naon. Aya resep mah aing keur bujangan mah neunggelan tukang somad. Hah? No.